kita ibarat gitu. Sangat lemah. Sebaliknya duit kan lah. Jak kemana jak? Haji, Haji, naon kan? yang duit, aing ngaras. Kalian ini buka. Kalian dah teh. Buka tagihan. Oh, ayo. Iya, kalian nah hatera. Dari tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh aya tamu. Tadi ya tuh kadieu. Alhamdulillah keur aya di mana gitu kuy teh. Oh, sok atuh. Dari ukula di dieu. Oh, syukur ka dari euy deka. Kumaha atuh bararudak di imah? Cara rager, cara rehat bararudak. Cager barudak di imah mah. Mandering teh pesak ki. Pesak teuing. Coba ya tadi kan pasti ya mah ada yang duit ya mah pasti lain mah kocoy ya teh tara-tara teh sasari syukur ka dieu mah bisa aya perlu atuh ka haji Lagi ongkos kamari ji. Kamari salupan berak, can mayar haji teh. lah ida kamari teh saeus haji teh mere 25.000 kamari teh 10 karung haji teh Mere iraha ji, encan narima duit euy ngaji. Ah haji mah sok ngangles cek si ojak ge cenah tamatak jeung ojak ka dieu. nah ada haji mah sagarupa babayaran teh sok dicatetkeun ku si Ajum. Coba tempo tah ke di tempo coba Ajum tulisan haji. Oke orang tempoh heula, orang coba heula ayeuna bukuna. Tah ieu ji, catatan nanti di dieu. Heeh. Mah haji teh tah. Haji, dan kamari ngeulin lagi kitu da ngales lin. Sugan ayeuna mah atuh, pajana dicatetkeun cenah. Oh, coba buka tah Ajum, coba buka sok eta ngaranna teh aya tah. Urang buka, urang tinggal urang. Oh, sok buka. Coba buka jadinya tah. Maya ning eueuh ji. Eta bersih. Mana ji? Ah nah, euy. Waduh haji mah. Waduh. Eueuh ji eta dibukaan gitu. Salah mana mah meureun Ajum nyokot bukuna. Ah waduh haji mah. Salah di dieu itu eta mah Ajum mana mah sok ngaheran. Coba Ajum cokot. Haji. Bener mah Ajum cokot. Nanti atuh urang tempoh heula nya. Urang tempoh heula ada kamari masa di dieu da. Yung. Buku catatan khusus teh pan ieu. Waduh, eueuh eta mah haji mah waduh ku aya. Atuh urang tukerkeun nya urang canaklan itu. Waduh. Waduh. Aduh. Dewek cilaka anak ieu nama. Cilaka dewek katohian ya. Aduh. Ampun si Ajum ku aing kita inget ieu mah. Cilaka dewek. Udah gua heula teh nya. Haji cokot. Haji rek ka jero heula. Oh. Haji mah dah kitu kelakuanna. Kitu we tetenya. Bawa mas. Waduh, pokona geus geus. Jangan buku teh ngangleus. Waduh, pokona nya. Ieu cek usai cai acan. Aing bae pinjem bae Iya. Ajum, haji kawiwirangannya. Sia ulah ka jero hareup deui sia. Itu tagihan we. Kaget ku haji dibejakeun. Tagihan heula gitu. Wayahna maneh ka ditu nya Ajum nya. Tagihan Siap, bisa kamari nya. Siap. Wayahna. Kumaha ji teh kaputusanna ayeuna? Oh kieu we ayeuna mah. Si Ajum teh tah nagihan heula ka ditu ku haji. Sugan we atuh hasil.
Ya mau waduh. Moal geus mirit si Ajum. Ah eta ge dituliskeun waduh ning teu. Oh, eta masalah pan di ditepodi ku haji ditu dina buku, ternyata aya ditu mah si Ajum lagian heula. Sabare daguan heula we Oh, di dinya. daguan. Oh. Daguan jak. Jak mari ekstrain ini lihat. Lain Ji, loba alat tu kieu saonon balatak Haji mah. Kosok pasang tu kieu Ji. Alhamdulillah nyata euy heuh daya haji mah geuningannya. Heuh ari teu ngetrik ieu. Heuh da jadi sakalian jang di imah gitu nya. Tuh alhamdulillah gitu. Terus meureunanya haji mah sok aya nu rajaban, nu muludan. Eta mah haji mah gratis. Tara babayaran haji mah gratis kanu basa. Lamun kanu kitu hajat bangsa nu kitu heuday kitu mah da meureun eta mah naon istilahna mah aya danana kitu. Haji mah ah Sabong deui. Raya teh nya Haji teh. salam. Sok kerasa ka dieu. Kang, Udah mah ngeet tamu ya. alhamdulillah nyata haji mah da teu ketemuan wae nyata Kang. Alhamdulillah. Lain Ji, ieu teh aya perlu Haji teh pinjam duit. Butuh duit, pan Haji mah loba duit beuneunan bana di mana meuli pinjam duit. Lain Kang, heuh ukur ka dieu mah bisi aya perlu atuh ka haji. Perlu ka haji sok atuh ka haji. Ngomong ayeuna gitu, ukur ka dieu mah. Lain ari Akang lemur aslina di mana lemur? Kalau resah abdi teh di Cibadak Pak Haji. Mun, Ada aya priyogi gitu ke Pak Haji. nya, Ya ieu naon teh. Bari ngical gula. nya seueur kitu gulana. Ya lumayan aya seueur. Nya ari murah mah ku haji, heuh di kampung ari murah mah ku haji ge, aya loba mah gulana. Seueur gulana kitu nya. Seueur aya seueur. Nya kitu mah komo bari kitu makan bade tampung ku haji. Itu lain pan bulan hari haji mah nya orang beli teh heudak ulah meuli ucing di karungan kudu aya sampel heula ka haji mah nyana teh sampelna eta gulana gula beureum Ya nyana gula nama ieu sampel nama ieu. Menawi we cocok ke Pak Haji ya. Saya ada gula nama. mohon bagusnya euy lain ai gulana mah hade Kang euy itu produksi ti Cibadak kitu meureun nya Oh, Cibadak. hade na kitu nama gining kapake ku haji oge ieu mah asup ku haji diimpor ge itu asup ieu mah ulah mode kieu mah tinggal harga we meureunna ngantong mah teuing ka haji mah atuh nya dibeli ku haji ge sabaraha kintal oge ka bae gula mah bagus ya gulana mah bagus gitu kapake ku haji ari kieu mah tuh simpen heula we tuh ku hajinya kanggo sampel gitu mah ya tuh yang nama gratis ieu mah tuh Lain Haji teh gula karenan jeung gulana. Kitu Haji mah kan Haji koret. nah oke tuh haji mah adatna haji mah takung harbe segala ulah batur Ade kita ulah ka Haji. Duit mah Orang ge ngojek can dibayar. oh ada. Itu we pinjam duitna. Pinjam. Oh, pinjam. Lain ieu teh Ji rek pinjam duit teh kumaha ieu teh mere mah ieu teh. oh Ieu teh sabaraha duitna 2 juta tapi lagi 2 juta. mana ka dewek mode gitu jelema pangangguran teu hayang dewek meureun oge dewek mah Oh daji itu teh kamari teh pare teh geus ek asap alaangeun lamun nang we lima kintal genep kintal mah pare teh kamari lah mayar ka haji teh pinjem duit oge. oh ari ku kitu teh mah nganyata pan ari haji mah ieu nya
karena unyam-unyam gitu teh meureunnan kudu aya leuwihan ka haji mah. Ayeuna lamun misalkeun teh mah ojak karek nginjem 2 juta meureusak cinta ka haji teh kudu ngahasilan. Yang namah-namah bana yang haji da kitu mah da naon atuh rugi haji meureun. Eta haji rek nurung bari mentung sampai koret nya. Ya, sing sabar ya, sing sabar lah. Lain jak ai masalah unyam nginjemkeun teh ari haji mah da make pakem haji mah jadi dina poe naas mah tara ngaluarkeun komo ayeuna teh poe meureunna teh poe Senen tara ngaluarkeun bana haji mah poe Senen mah haji ayeuna teh poe Ahad bukan poe Senin poe Ahad ayeuna teh ayeuna teh nya poe Ahad ji poe Ahad Eling oh mana waktu ge geus beun bana beun hayo itu haji koret mah, haji koret ngaranna ya. Ya, nyaman boga sawah nah. Saya nyaman deket sama itu boga sawah. kawah teh aing teh gablek sawah mah haji ngomong kitu teh supaya dibere nya tuh haji Ya, haji urang eta tipe kumaneh yang bulana aya di bumi. Eta teh gula teh keur saganu-ganu nah. Keur pamajikan nyaman eta teh karek keenan ku haji. Ya. Waalaikumsalam. Aduh alhamdulillah eueuh beja eueuh carita anak abah euy. Balik. Syukur ari balik matuh. Kadieu kuat kadieu. Syukur. Naon teh anak aing eta teh kabina-bina teuing. Murah ieu. Dia minta koneng. Ulah di ala eta teh atuh kakarek cepet teh koneng teh kok karek 3 tangka. Ulah ka dialangan. Ah, mereka bina-bina teh koneng-koneng wae meni ulah. Pas sejen. Dia tak koneng saeutik. Memang berdasarkan daging hayam itu budak mah daging hayam. Ieu. Ulah di ala. Ulah eta teh kakarek cep. Ulah di ala. Nah, meni ulah-ulah ting meni koneng-koneng wae. Dikeun saeutik bari naoge. Kok teuing teh haji korea kabina-bina teh. Aing mah moal aing mah lebar atuh da ngahaja eta teh pikeunaan aing mah moal aing mah ieu da teh mas burit waktu teh aing mau mere duit ayeuna mah rek balik bener ieu atuh Atuh ah. ayo kewe pake towe tuh nya ulah ke atuh nya tadi teh hagihan kok haji ini gerah ka molor Dang, Jum. jom Dang. Aduh geuning nyampeurkeun ka dieu ka marana. Baralik. lain tadi teh lain di titah hagihan ku haji Sebenarnya mah udah orang teh nagihan teh. Dan ini teh pedah haji bang. Loba ngomong ning. Jadi ngajaga manehna bisa nyaraheun. Mata kurang kabur. Cari di dia tadi oge. Dulu teu kuat. Berarti di dinya lain lagi hanjumnya. Lain. Teu kuat. Aduh. Benar. Jadi koret mah nya. teh dituliskeun meulangnya tulisan teh eueuh Teu dituliskeun. Oh, tulisan urang di dinya. Eueuh. Eueuh tulisan saha di dieu? Haji mah teh paleng. Lah, ayo atuh ah. Waduh, berarti ah. Jum ah. Ayo. aduh deka euy sieun kabuka we teh si Ajum sieun nyaritakeun deka era dewe kayak diceritakeun mah ku si Ajum cilaka haji anak ieu carana mereka ampun deka euy aduh deka
Thank